Unggal-unggal ngonten video tetara FYP wae. Kumaha ya carana supaya ngonten teh bisa FYP? Duh, di mananya lokasi ngeunahun? Aya si iya. Ya karena orang ada uang sorangan di dia. Keur ngonten. Halus ya maneh mah daekan ngonten wae. Sok FYP tara videona. Ih, nyata bingung teh Dede. Bingung lokasi ieu teh, video hayang FYP teh. Gampang ya konten hayang FYP mah. Terus kumaha tuh teh Dede carana? Tuh geuningan teh daek FYP wae. Namun video hayang FYP nya konten anu menarik. Hah? Konten menarik? Konten menarik teh kumaha? Konten anu menarik teh anu lucu, anu dipikaresep ku batur, modal nu kararitu. Oh, anu menarik itu Lin. Ah, gampang atuh. Itu si iya kalakah ini reka mana? Panek nyin konten anu menarik. Si iya mah salah paham. Lain gitu konsepna. Heuh, kan ieu menarik. Maksudnya konten anu lucu, anu pikaresepkeun batur, lain narik mobil. Oh, salah pahamnya ya teh. Adegan di balik layar. Kalau habis lah, dia baru teter kan. Halus ya, maneh mah daekan konten wae sok FYP tara eta. Gampang ya ari hayang gampang ya konten hayang FYP. FYP. Namun beda. Konten anu menarik teh anu lucu. Poho deh. Konten anu menarik teh anu lucu. Poho deui. Panek nyin konten. Si iya masalah paham. Karena iyanya